Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Ghafur anu parantos mapari nikmat sarta kasehatan kangge urang sadayana. Teu hilap urang curah limpahkeun sholawat sinareng salam ka baginda Rasulullah sarta para sahabatna anu insyaallah ku arurang bakal peroleh manfaat sareng syafaatna di yaumil akhir engke ku sholawat-sholawat anu parantos ku urang lantunkeun. Anu dipika hormat ku sim kuring Bapak Alimuddin SPD IMUD salaku dosen pangampu mata kuliah Bahasa Sunda sarta wargi-wargi sadayana anu ku sim kuring dipika cinta. Izinkeun abdi nepangkeun diri nami Abi Engusna Amelia Bastari, mahasiswa program studi PGSD semester 3B Universitas Garut Fakultas Pendidikan Islam sarta Keguruan. Gusti Allah teh atus merintahkeun ka umatna sangkan tiasa ngajaga hubungan ka Gusti Allah, ka manusia sareng ka sagala makhluk ciptaan Allah. Nyata hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Anu terakhir nyata hablum minal alam, atanapi hubungan saya ka alam sareng ka makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah teh nyaeta diantarana sasatoan jeung tutumbuhan. Tah urang teh kedah ngajaga hablum minal alam teh ngajaga hubungan di alam. Nah, ku sabab alam teh tempat arurang ayeuna hirup di dunia ieu. Urang teh kedah ngajaga ekosistem alam ulah dugikeun ka ayeuna ku arurang diruksak. Komo ku penebangan secara liar, pemburuan secara liar, eta teh ngaruksak habitat di alam, ngarusak ekosistem alam anu engkena oge nurugi arurang keneh ku sabab urang teh bergantung hirup teh di alam. Pami ayeuna alam ruksak kahirupan urang oge tiasa jadi kacanak ruksak. Komo deui alam teh warisan urang kangge anak cucu arurang engke di kapayuna kangge kahirupan manehanana. Kasimpulan biantara nu didugikeun ku sim kuring nyaeta hayu urang wargi-wargi sadayana ngajaga tilu hal nyaeta hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Ngajaga hubungan saya ka Gusti Allah, ka sesama manusia, ka alam sareng sagala makhluk ciptaan Gusti Allah. Di antarana urang kedah dileketkeun deui ayeuna ibadah sangkan tiasa ngajaga hubungan saya ka Gusti Allah, urang kedah tiasa ngajaga diri urang, ngajaga pola laku arurang, ngajaga silaturahmi arurang ka sesama manusia, katiluna urang kedah tiasa ngajaga alam tempat hirup cicing urang ayeuna di dunia. Sakitu anu kusim kuring dipihatur, mugia anu disampaikan kusim kuring tiasa dicanak manfaat sareng syafaatna. Hapunten tina sagala kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.